obrolan zaman baheula sambil ngantosan Imam Mahdi sumping deh orang ngobrol heula yuk. Si Mika ka Bogoh. Baheula lama ke orang. Ka orang mana ka Bogohna? Tadi tuh di alam kubur. Oh, astagfirullah, jadi curi gua nama. Hari ini nikah ka orang mana wae, baru pernah ka supir traktor. Baheula ke baheula ke gadis. Kampung abah dikawinkeun ge. Bah camat. Nah, Ya mohon. Hajat nih. lain hajatan udah diluputin. Nanggap nang pesta. Lamun baheula bapak lain naon baheula tong sandiwara kan. Sandiwara pesta ongko umurnya. Tadi tilu-tilu Anu tolong-tongan gejeringan teh naon kosidahan. Kosidahan naon. Baheula mah. Jangan bahas camat kata. Jadi cikakeun bahas camat. Bapak sama kan memeh sama ke sekolah teh nyaho asan. Ya Allah ya Rabbi. Saan nami nata supir traktor. Si Marjono Astaga, orang Jawa. kurang gombong. Loh,ilo zaman Indomaret sebenarnya. Nya yo ke naon yo ke. Nabangun Waduk Dharma. Waduk Dharma. Ilo tahun sabaraha atuh teh? Tahun sabaraha nya ke sekolah kelas genep keneh. Ya Allah ya Rabbi. Tatan sekolah tatan lurus asan si kawinkeun teh Ya nyaho Allah asan. ya Rabbi. Kusaha teh? Apa sama? Ya ilo, pernah kumaha teh nang? Apa dikawinkeun teh cenah kieu ameh pan loba duit mah. Bata mah pan muntir teh nya cep. Muntir teh paling jagoan anu cenah loba duit teh kapan ngapuntir mobil Mobil loba duitan. Duitna. Sabaraha tahun nikah teh? Menang 1 tahun. 1 tahun cerai. Tapi terang di mana-mana. Aduh. Bawa ke Cirebon ke mana teh eta indung bapak ge anu nya anak ge sebeuheun wae samatna ge nya. Da ping naon minyak ge druman cenah bangkai mah teh. Eta ti suami teh. Ti papaget. Saha namina teh? Marjono. Ya Allah ya Rabbi. Anu duka teh geus maot bae. Zaman proyek pembangunan Waduk Dharma. Bener. Tete Indomaret. Ya Allah Gusti. Buat tete si Mi pengalamanannya. Pengalamanana di tilu peting sagala ditaur. Ranjang datang ka kolambu-kolambuna. Seperanjang naon ge. Bener. Ya Allah. Pantat ranjang lagi tinggal di sumur ya. Ranjang Gusti aja di kana ditu. Ranjang di Bacamat. Nah. Subhanallah. Karena panata nanda lulus teh pananan lila di asup di sekolah. Asup di sekolah. Tos nikah teh. Bener. Sakola deui. Sekolah deh kambil ujian naon. Panata bapak berubah babaturanana. Eta teh babaturan sekolah. Bener. Baru pas masuk daerah ke mana? Ke Padaran Cagur. Oh, sok. Pernah. Gitu ka kuburan Cager nya. Pernah jadi budak sekolah kan jarah kali itu baheula banyak. Iya, bener. Alhamdulillah, teteh karuhun Padaran Cagur Mbah Jagaraksa teh. Bener. Karuhun urang Jagara. Tah, kitu teh obrolan zaman kabungkur. Macam yang ngaturkeun nuhun urang antos kasumpingan Ratu Adil Imam Mahdi Satria Sunda anu bari sumping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.